kuring dihormat, langkung dipayun sumangga urang sanggakeun puji sineureuh syukur ka Gusti nu kagungan Allah. Rehna kalayan rahmat jeung karunia ti mantenna, urang tiasa patepang dadang di ieu pasagiri. Teu hilap salawat sinan salam mugia teras lancar ngagolongkan ka junjungan urang sadaya Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka para kulawargina, para sahabatna, oge mugi-mugi dugi ka urang salaku umatna nu satia. Hadirin anu kusimkuring dirahmat, dina dangan ieu simkuring bade ngadugikeun diantara ngeunaan jabar masjid. Naon anu dimaksud jabar masjid teh? Jabar masjid teh nyata salah sahiji program pendidikan karakter anu diciptakeun ku Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Kecap masjid ngandung filosofi anu jero pisan. Nyata kumaha jelema ngubah salirana janten salira anu kuat ajeg jeung saimbang dina pikiran perasaan jeung paripurna. Ku ayana program Jabar Masjid, Ridwan Kamil miboga harapan yen program ieu biasa ngabekelan ajen-inajen anu hade pikeun peserta didik di Jawa Barat. Janten aranjeunna teh dengan sakur pinter dina ilmu akademik unggul, tapi oge miboga paripurna anu hade sangkat indana janten generasi emas anu tangguh, cerdas, jeung miboga gerakan. Hadirin sadaya, urang salaku rahayat anu cicing di Jawa Barat asa kedahna ngarojong jeung bantuan jalana program Jabar Masjid ieu. Tos seueur pisan kejadian anu janten buktos yang di zaman ayeuna. Tantangan pang agengna kanggo generasi panos bangsa teh nyata masalah pan pola. Kejadian sapertos tawuran antar pelajar, seks bebas, pemakaian narkoba, dugi ka kejadian anu basajan sapertos teu nyopan kami jadi kolot wae. Terus jadi buktos anu nyata yang di zaman kiwari ajen-inajen budaya lokal anu saya teh terus begitu pun generasi panerus bangsa bener-bener ngabutuhkeun program pendidikan karakter anu langkung saya diri kanggo ngarahkeun aranjeunna janten pribadi anu leuwih hade anu jauh ti langkah negatif. Anu kahiji surti diajar ngarasakeun, anu kadua harti diajar hati, anu katilu bukti diajar ngalakukeun, jeung anu kaopat bakti diajar hirup bakti. Kaopat aspek ieu diangkeun tina filosofi Sunda anu ngandung hati cinta agama, bela negara, jaga budaya, jeung cinta lingkungan. Dina nerapkeunana Jabar Masjid terus dilaksanakeun di sababaraha sakola di Jawa Barat saluyu jeung arahan Dinas Pendidikan. Contona maca Al-Qur'an jeung kegiatan literasi sarta ajen-ajen pamajaran di kabupaten. Ku ayana program ieu tangtu kuduna siswa-siswi di Jawa Barat teh janten leuwih sadar yen paripolah anu hade mangrupa salah sahiji hal anu kedah diterapkeun ti leuleutik. Kusabab kanggo ngamajukeun ieu nagara modal otak anu pinter wae teu acan cekap. Generasi panerus bangsa kedah miboga karakter anu hade, dinamika cinta agamana, ngabela negarana, ngajaga budayana, sarta ngajaga cinta lingkunganana, sapertos ajen-inajen anu diajarkeun dina program Jabar Masjid. Kukituna hayu urang sami-sami mantuan jeung ngarojong jalan program Jabar Masjid ieu kanggo numbuhkeun generasi ngora di Jawa Barat anu masadi nu tiasa mau Indonesia ka mangsa anu maju. Hadirin sadayana, sakitu wae diantara anu kapihatur kusimkuring mugia agen mangpaatna kanggo urang sadaya. Hatur nuhun kana perhatosanna. Hapunten kana samudaya kalebatan. Carulang di pakulidan, dipengkong dikakolongkeun. Mun mulang sama kaduga, pagi tau orang
Hatur nuhun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun nami abdi Melsa Oktaviansa, abdi kawi ti SMP Negeri 7 Kota Sukabumi. Ngadegna abdi dina ieu waktos bade nyanggakeun pidato anu temana puasa dina mangsa sasalad. Bismillahirrahmanirrahim. Puji sinaran syukur urang sami-sami sanggakeun ka Gusti Allah anu Maha Ghafur. Ku alatan kersaning mantena urang sadaya tiasa silaturahmi dina waktos ayeuna. Sok sanaos henteu paamprok jonghok mun saukur dina jagat maya. Teu hilap shalawat miwah salam mugia dikocorkeun ka junjungan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katut pala keluargina tur para sahabatna dugi ka akhir zaman. Pamirsa sadaya anu dipihormat. Dina mangsa ayeuna kaayaan dina sajagat dunia khususna dina lemah cai urang keur menang cocoba tinu Maha Kuasa. Nyaeta wabah virus corona. Ieu virus katelana COVID-19 tetela mata gunjleng saalam dunia. Kemprah sabuana panca tengah. Teu di nagara maju, teu di nagara miskin, kabehanana kabagean ieu sasalat teh. Ieu virus kacida babari pisan nepana. Ku kituna, sing saha nu keuna ku ieu virus kudu langsung diisolasi tur teu meunang aya nu ngalongok atawa nu nguruskeun ti jabat patugas medis. Pamirsa sadaya anu dipihormat. Ngajalankeun puasa di bulan suci Ramadan tahun ayeuna beda jeung tahun-tahun samemehna. Kondisi anu ngaprihatinkeun ngajadikeun perhatian kanggo seluruh umat muslim di dunia. Kukituna pasti ngadampak kana tradisi jeung kabiasaan dina bulan Ramadan. Anu biasana urang buka sasarengan, tadarus Al-Quran, taraweh di masjid. Kukituna ayeuna ngan kapaksa kursa ukur jeung keluarga inti di imah masing-masing. Pamirsa sadaya anu dipihormat. Naon panadugi ka kitu? Tangtosna oge aya panyababna. Yen ieu virus teh asalna ti kota Wuhan nu aya di negeri Tiongkok. Ieu virus balu karena tidak talobehna sambarangan kada-kadaharan anu pikeun teu lumrah di dahar di urang. Nya ku orang gitu mah didalahar. Jika belum ucing, belum berit, belum anjing, jeung aya nu ngadahar anak berit hirup-hirup. Tah, ieu nu matak bibit panyakit teh. Pamirsa sadaya nu dipihormat. Naon atuh nu kudu urang lakukeun sangkan bisa nyingklat ieu sasalad teh? Utamana ayeuna di negeri urang sorangan. Di antarana urang nu teu kaserang ieu virus teh nyaeta anu kahiji kudu rajin ngumbah leungeun make sabun, anu kadua ulah wakan nyama bahang, irung, sarta panon saat acan leungeun urang steril, anu katilu kudu make masker nalika kaluar imah, anu kaopat heulaana kudu numpi ulah waka campur gaul jeung batur, anu kalima kudu ngajaga kasehatan awak urang, anu kagenep kudu rajin moyan awak unggal isuk di jam 7.30 nepi ka jam 11. Anu katujuh ulah waka kurang dahar jeung nginum anu ngandung vitamin C, D, E, B2 jeung sajabana. Anu kadalapan kudu rajin ngadua ka Gusti Allah sangkan isa salat geura diangkat ku Allah Subhanahu wa taala ti dunia. Pamirsa sadaya anu dipihormat. Kursa kitu nu tiasa kapihatur, mudah-mudahan sasiereun sabayeureun aya manfaatna. Boga sapanon carang sapaka mugi agung cukup lumur. Nena jembar hampura mugi kersana ngahapunten bilih aya kecap kirang marena. Pondok nyogok panjang nyugak hapunten anu kasuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.